agan hoyong ngajerit paratan langit kocak paratan jagat abdi teh hoyong kocakan jerit teh sono abdi teh teuing agan tahun-tahun tepat tepung abdi teh belasan bulan tepat tepang ayeuna teh tepang deui nuhun agan sasarangan wae kapungkur mah abdi sareng agan ieu ai matroli teh ai ngaronda ieu pan harita basa menang bangsa tu maaf nama teh jeung abdi harita teh nya harita teh kapan anu maaf bata teh ni ku abdi teh wakna nya sabaraha hiji teh harita teh maaf bata teh dua dibungkus nya ayeuna tiasa tepang di dieu abdi cagan batin mah abdi teh jejeritan ari Kangjeng Rama teh di mana itu saudara agan beli aya cacak bodas anu menakan beli aya nu ngintip pokona boga margi nya kitu kapan agan oge uninga naon sieun panawa sanajan pisah dinten deui tutas jamurna kapenak dina nyamurna dina nyamarna ieu kudu balik kudu wangsul deui kena hukuman 12 tahun Allah iya jadi kembali ke semula tah kitu agan nya moal cing percaya kaula rek ngagunakeun aji sabta pangrungu sanajan anu ngarenghap bakal kadenge lamun anu ngintip percanten ai agan mah dahuh sakti kabinabi cing gimana Kangjeng Rama ya gak iya nya cing kan tuang Rama teh ayana teh di negara Wirata gimana Wirata di Wirata bu aduh kaula teh geus sabaraha kali ka negara Wirata teu make pakaian ieu tapi nyamur kaula oge lapur teu kapangi nyamual atuh lah kumaha teh Gusti Yudhistira ieu pangitan agan bahwa ieu nyamurna teh jadi penasehat raja di karaton tong tarik teuing nami lagi digentos saha kakasihna ieu Wijakangka rujak cuka Wijakangka oh nya nah ku agan kitu keunana da kudu nama ku abdi teh nyebut rujak cuka teh kakasihna wa teh Wijakangka ari Kangjeng Rama tah tuang Rama mah kula nyaah pisan kayak gitu tukang muncitan sato jadi jaga tak abdi nambahan kilo-kilo teh awak juragan Bima teh sieun sok janakan eta kulon jeroan kanyut naon kanyut domba kanyut sapi ngaku kanyut abdi iya muncitan sato jadi jaga kulon awatos bu kreuwi di mana aya tamu-tamu teh di luar negara kulon ya sakali muncit sapi teh 40 tara nyuhunkeun bantuan jaka ku anjeunna ditilep we sapi itu lah tanagana teh aya sapi nu ngadat kudu sanes teu kengeng ku juragan Bima tepak kuluna juralit sapi edan deh kan iya tadi memulungan tulangna we kenal kan yang mau mobilan iya ya tuluy ai Kangjeng Rama paman Dipati Arjuna tah juragan Arjuna mah pulan mun diparantoskanna teh pananganna teh parantos sasangaleun kunaon jadi tukang kendang saha juragan Arjuna tukang kendang karasep
Kangjeng Rama Arya teh saha kakasina? Kakasina teh Jagal Bilawa. Jagal Bilawa. Sumuhun. Ari Paman Arjuna di karaton sami jadi tukang kendang teh mah. Jadi ngawarah nari apa putri raja teh kakasina Dewi Utari teh penari sae pisan teh nari teh. Nya laguna teh kus-kus kutahe teh nih. Nya tari merak lagu tepang sono. Ai capek ku kendang ku ieu ku lamai kieu cenah yang kendang teh papa oh ieu wabudah pak tuti nah tuh merhatikan temen panjang-panjang teuing udah kudu tamat ngabejakeun jatuh nya seni-seni tradisional teh kujuragan Arjuna mah dikembangkeun di Wirata teh mode reog kumaha reog teh